Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin. Satacan ngawitan diajar. Saya nau urang ngadoa sasarengan supados naon-naon nu kurang dipika maksad tiasa kahontal sareng pangajaran dinten ayeuna kalayan lancar. Amin. Ngadoa sasarengan dikawitan. Amin rengse. Nah, barudak pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna baris diajar ngeunaan. Nah, cobi tina gambarna ngeunaan naon tah. Nah, leres ngeunaan kampung adat Sunda. Nah, pastinya hidup sadayana secara gurat badag nama tos terang gitunya kampung adat teh naon, kampung adat gitu, kampung teh nyata sasiji pasuhunan gitunya, kampung teh dusun bumi gitunya, sedangkan ai adat teh sasiji tradisi anu turun timurun ti luluhurna gitu. Nah, supados lengkapna, supados raosnya urang bahas wae sesarengan naon anu dimaksud kampung adat Sunda teh. Anu kahiji aya mikawanoh deskripsi kampung adat Sunda. Nah, urang kuakeula nya ngeunaan deskripsi kampung adat Sunda. Tah seta acana urang bahas heula naon anu dimaksud karangan deskripsi teh. Nah, janten anu dimaksud karangan deskripsi teh nyata karangan anu ngagambarkeun hiji hal atawa barang. Nah, sedangkan ari kampung adat mah nyaeta kampung anu masih keneh pengkuh nyekel adat cahara karuhuna, bisa katembong tina adeganana, tina kahirupan sapopoe masyarakatna, jeung sawatara upacara adat anu maneh dilaksanakeun. Tah, janten barudak maksudna teh nya ari kampung adat mah nyaeta kampung teh nya anu masih keneh pengkuh teh jadi maksudna teh anu masih keneh tuhu kitu nya, anu masih keneh taat. Anu masih keneh taat kana naon atuh Bu? Cenah anu masih keneh taat kana karuhun, kana aturan, kana sagala rupa anu dibikeun anu dibereti nenek moyang baheula ti karuhun teh ti baheula ti nenek moyangna. Tah, contohna naon bisa katingali tah tina adeganana. Tina adegan teh naon tina adegan aturanana. Contohna teh saperti lamun misalkeun urang rek nyieun imah, teh kudu aya tanggalna heula, kudu urang teh kudu nangtukeun heula tanggal sabaraha ye kira-kirana lamun urang anu pantes kitu nya keur naon teh keur bangunan tah kitu. Tuluy tina kahirupan sapopoe masyarakatna. Lamun tina kahirupan sapopoe masyarakatna mah saperti adat ieuna tina kadahareunana kumaha kahirupanana, tah sistem perekonomianana tak gitu. Tah seperti tina kahirupan sapopoe teh nya lamun urang rek nikah siga di kampung adat Kampung Naga tadi Tasikmalaya. Tah didinya mah nya barudak lamun erek nikah teh teu meunang ka warga nu salemburna deui. Tah jadi lamun erek nikah teh kudu jeung anu di luar gitu. Nah, kudu jeung nu di luar sarta engke cicing di luar gitu. Tah teras jeung sawatara upacara adat anu maneh dilaksanakeun. Tah lian ti kitu di tangtunanya di sababaraha kampung adat tu sajen ge aya sababaraha upacara adat anu rutin gitu nya, anu rutin kudu dilaksanakeun. Tah kayaknya orang langkung jelasna orang bahas di slide saterasna. Lajeng kelas nu kadua aya mikawanoh kampung adat Sunda anu geus kakoncara atawa terkenal. Nah, jadi kakoncara teh terkenal. Nah, naon we atuh Bu? Tah, nu kahiji aya kampung adat Pulo. Tah anu pernah teh di Kabupaten Garut.
Anu kadua aya kampung adat Duku sami anu pernahna di Kabupaten Garut oge nya. Nu katilu aya kampung adat Kuta anu pernahna di Kabupaten Ciamis. Terus anu kaopat aya kampung Cirende. Nah, anu pernahna di kota Cimahi. Tas nu kalima aya kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar anu pernahna di Kabupaten Sukabumi. Terus anu kagenep aya kampung adat Mahmud anu pernahna di kota Bandung gitu nya. Terus anu katujuh aya kampung adat Cikondang anu pernahna di kota Bandung. Anu kadalapan aya kampung adat Arjasari anu pernahna di Kabupaten Bandung. Anu kasalapan aya kampung adat Naga. Nah ieu anu pernahna di Kabupaten Tasikmalaya. Terus anu pamungkas aya kampung adat Kanekes anu pernahna di Kabupaten Lebak, Banten. Nah, anu baris dibahas secara telep nyaeta kampung adat Naga jeung kampung adat Kanekes gitu. Tapi taya salah nanya pami hidup sadayana mikawano kampung adat nomor 1 nepi nomor 8 gitu. Nah, orang teraskeun deui nya. Anu kahiji aya kampung adat Pulo. Tah anu pernah di Kabupaten Garut. Tah barudak ieu aya salah siji gambar anu ngagambarkeun kampung adat Pulo. Tah anu pernahna di Kabupaten Garut. Nah, janten tahnya di Kabupaten Garut teh pernah nate di Leles. Di Leles tadi alun-alun Leles teh kalebetnya kakencak terus aya endangke aya ngahiji sarang Cangkuang kapal hidupna di Cangkuang. Nah aya kampung adat Pulo nami nate gitu. Nu kadua teh teras orang dilajeng aya kampung adat Duku sami ieu di Kabupaten Garut keneh. Nah ieu aya sahiji fotonya anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Duku anu pernahna di Kabupaten Garut gitu. Nah janten pami kampung adat Duku mah henteu benten jauh ti sareng kampung adat Pulo masih kene sabodeureun eta nya seueur pisan ieu teh seni-seni na di dinya teh kaayaan lagi sami kitu nya bumina bumi tina kain karitu. Nah terus salajengna aya kampung Kuta nu pernah di Kabupaten Ciamis. Nah ieu sahiji bumi lah kaayaan gitunya kaayaan suhunan anu aya di kampung Kuta. Nah jantennya kampung Kuta mah nya tina suhunan teh nya disebut muhun lah sami sapertos imah bilik deui gitu. Tah sami sapertos imah bilik deui kitu nya nyarungcung kitu tah persegi opat. Nah, terus urang lajeng nu kaopat aya kampung adat Cirende anu pernahna di kota Cimahi. Nah, iya ya salah siji gambar anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Cirende anu pernahna di kota Cimahi. Nah, barudak gambar eta teh kampung adat Cirende nya anu pernahna di kota Cimahi. Nah, ieu teh anu tadi ku ieu sapertos anu dijelaskeun nya upacara adat anu rutin teh nya sapertos kieu. Tah anu dina gambar anu kadua janten unggah kampung adat teh pasti aya wae upacara adatna.
sapertos di kampung Cireunde. Nah ieu mah pami lepat nuju ngaeukeun anu kawinan. Tah ieu teh tempat mainnya anu kawinan. Tah sapertos kitu. Nah, urang dilajeng deui nya anu kalima aya kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar tah anu pernahna di Kabupaten Sukabumi. Nah ieu aya tayangan aya gambar anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar. Tah barudak janten di kampung adat Cipta Gelar teh seueur pisan kitunya silsilah kitunya adat istiadat na upacarana sagala rupina nya malihan aya nu namina seren taun. Ai seren taun teh janten siga mun di urang mah mun bahasana mah dibuat teh jadi ngalapare gitu. Ngalapare teh kudu aya upacarana heula di Cipta Gelar teh. Seueur pisan upacara-upacara anu sanesna. Nah, mangga hidup engke pami corona atau serengse nya tiasa tah amengan ka ditu barudak nya. Urang dilajeng deui nya nu salajengna kagenep aya Kampung Adat Mahmud anu pernahna di Kota Bandung. Nah, mangga ku hidup tiasa ditingali ieu gambar kaayaan Kampung Adat Mahmud anu pernahna di Kota Bandung. Nah, pami ditingali tina kaayaan suhunan bangunanana nya kaayaan bumina ieu mah nya sapertos bumi biasa lah nya sapertos bumi biasa. Tah henteu sapertos sata acana kitu nya. Nanging nu janten ngabedakeun teh gitu itu jadi di non teh aya nu jadi bentena nyata tina tadi teh anu sapertos ku ibu tos dijelaskeun aya upacara adatna teh aya hal-hal nu kudu dilakukeun di tiap tahun teh aya wae sering rutin kita dilaksanakeun. Tah sapertos ieu dina gambar anu kadua tah ieu aya barudak nuju diajar sapertos silat deui kitu nya. Sapertos silat nuju diajar pencak silat gitu. Nah, memang eta teh salah sahiji tradisi di Kampung Adat Mahmud terus gitu. Urang dilajengnya tah salajengna aya Kampung Adat Cikondang nu pernahna di Kota Bandung nya. Nah, ieu aya sasahiji gambar anu ngagambarkeun kaayaan Kampung Adat Cikondang nya anu pernahna di Kabupaten Bandung. Nah, pami ditinggal tina suhunan bumi namanya memang unik lah ya, unik gitu nya, aheng pisan gitu nya, jarang gitu nya tina kakayan gitu itu bumi nate jeung bener-bener asli pisan nya, asli pisan Cikondang teh aslina asli tina alamna janten henteu modernisasi teh henteu juga imah nu kaayeunakeun kitu nya aya buruanana anu lega parkiran henteu kitu nya. Jadi memang rata-rata nya di suhunan imah di kampung adat mah kitu nya kararieu si bentukanana teh tina bilik, tina kai sapertos kitu nya. Tah jeung miboga buruan teh jadi halaman pakarangan anu luas gitu barudak. Nah, urang dilajengnya salajengna aya Kampung Adat Arjasari. Tah ieu masih keneh di Kota Bandung nya. Seueur ge geuning barudak di Bandung teh kampung adat tah seueur pisan tah kantun nya hidup sadayana sok mangga amengan nya hoyong terang gitu urang kuak naon wae sih kampung adat di Bandung teh aya naon tah gitu. Nah, ieu esa sahiji contoh gambar anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Arjasari di Kota Bandung. Tah ieu aya situs Rumah Adat Sunda Bumi Alit Kabuyutan. Tah ieu mah nya
di kampung adat Aljasari teh nya ayana bumi alit kabuyutan. Nah minatnya jadi bumi alit kabuyutan barudak gitu. Nah teras anu kaduana ya aya ruju ngayakeun upacara adat sapertos di urang mah jiga nyunatan deui lah nya nyunatan deui tuh ya barudak teras atanapi kawinan ieu teh. Teras urang dilajengnya nu salajengna aya kampung adat Naga. Nah pastinya hidup sadayana tos teu aing deui nya tos teu asing deui kitu nya ka kampung adat Naga nu aya di Tasikmalaya mah. Wah tebih pisan barudak pokona mah pami ti Bandung teh si jarak tempuhna teh aya kana 4 jam 5 jaman lah pokona mah nya. Yuk orang tingali tah ya sahiji gambar anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Naga tah barudak tah kampung naga mah dibahas secara teleb ya secara teleb teh secara saksama kita nih secara terperinci. Nah jadi kampung adat Naga teh pernahna di sisi walungan Cijulang tah tempat padumukan kampung Naga teh kabagi di sababaraha bagian anu masing-masing ngagambarkeun budaya cara merenahna patempatan tak kitu. Tah jumlah imah anu aya di kampung Naga mah geus ngalaman perubahan tah lamun tina tahun 1821 teh jumlah imah nu aya di kampung Naga tah aya kana 7 tah anu dicicingan ku 35 urang saimahna teh. Tah dina tahun 18 genep jumlah wangunanna aya 40 siki tah sedengkeun dina tahun 1884 tah jumlahna geus jadi 104 wangunan teh bangunan tah jumlahna nambahan deui dina tahun 1888 tah jadi 110 wangunan. Tah dina tahun 2008 tah jumlah wangunanana geus jadi 113. Nah imah aya 110. Nah hiji masjid teras hiji balai patemon tah jeung hiji balai angkuh gitu. Nah sok sanajan kampung Naga ngabogaan pamarentahan hukumna masyarakat sejen seperti RT atau rukun tetangga tah RK rukun kampung jeung RT rukun RW rukun warga atau saran politik mah aya dina leungeun kuncen. Tah dina tugas sapopoe kuncen tah dibagi ku lebe kita tugas jeung punduh. Tah lamun tugas punduh mah salaku memeres gawe atau ngurus hal-hal umum nu aya hubunganana jeung pangeusi kampung gitu. Tah sedengkeun tugas lebe nyaeta ngurus mayit ti awal nepi ka dikurebkeunana barudak gitu. Tah ku alasan budaya jeung tinimangan praktis tah kampung Naga ngalarap ngagunakeun listrik di PLN jadi dilarang ngagunakeun listrik. Nah najan kitu sakabeh pangeusi kampung mibanda alat-alat elektronik seperti televisi, tape recorder, radio jeung handphone. Tah keur ngahirupkeunana tah masyarakat ngagunakeun aki anu disetrum di tukang setrum aki ti kampung tetangga gitu. Tah keur ngolah kadaharan manehanana ngagunakeun hawu nu make suluh. Tah dasar anu ngawangun masyarakat adat nyaeta tungtungna kana fakta sajarah. Tapi tah malah ieu aspek nu masih keneh nyimbutan masyarakat kampung Naga nepi ka kiwari. Nah, salila ieu tah asal usul kampung Naga masih leuwih mangrupa mitologi tinimbangan sajarah. Itu tah sababaraha pamadegan pendapat nyebutkeun yen leluhur kampung Naga ieu nyaeta prajurit Mataram menyerang Batavia dina abad ka-17 sarua jeung leluhur kampung adat Pulo di Garut eta teh. Tanajan kitu sesepuh kampung Naga malah menolak eta pamadegan gitu. Maranehna nepikeun ieu leluhurna nyaeta sembah dalam Singaparna ti Kerajaan Galunggung.
Nah, kulantaran ayana paciuk politik mangsa harita kira-kira abad ke-16 tanurutkeun salah sahiji pamadegan carita lisan. Nah, sembah dalam Singaparna masih ngasingkeun diri ka daerah pasisian. Akhirna tumetep di hiji daerah nu ayeuna jadi Kampung Naga. Gitu. Sesepuh Kampung Naga tak salawasna netelakeun yen Piagam Naga mangrupa hiji-hijina sumber tinulis sajarah luluhur maranehna. Nah, tapi cenah cek baheula eta piagam eta dirampas ku pamarentah kolonial dina tahun 1822 sarta teu pernah dibalikeun deui. Itu tak eta hal sarua kealaman karena barang-barang pusaka nu dibeleng ku gorombolan DITI atawa dina tahun 1857 ti harita Kampung Naga nganggap dirina paremen obor jadi parem gitulah nya teu. Tah, Kampung Naga nu masih dilimpu dan ku tanda tanya mere ciri ngeunaan kaayaan maranehanana salaku masyarakat adat. Nah, jeung istilah sejen dumasar kana tatapakan eta sajarah Kampung Naga ditetepkeun salaku Kampung Naga. Nah, dina tahun 2002 Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial jeung Konsorsium Pembaharuan Agraria metakeun wilayah Kampung Adat Naga. Nah, hasilna eta panalungtikan nyindekeun yen wilayah tanah adat Naga nyapu lahan sapapanjang jalan aliran Ciulang. Lamun dikonversikan administrasi pamarentah ayeuna wilayah adat Naga nyakup 3 kacamatan di 2 kabupaten nyaeta Salawu jeung Cigalontah di Tasikmalaya jeung Cilawu di Garut. Tah kalawan lega tanahna leuwih kurang 16.000 hektar. Gitu. Najan kitu barudak nurutkeun kuncan Kampung Naga tah naon nu dimaksud taneuh adat sakuduna sifatna leuwih ngabudaya tinimbangan kaabsahanana. Kusabab eta hasil metakeun Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial jeung Konsorsium Pembaharuan Agraria. Nah, dihartikeun kumanehanana ngasa ukur catatan sajalan jeung paningali budaya maranehna hungkul gitu. Ku sejen hal maranehna teu pisan ngabogaan pikiran sumawona ngararencang pikeun ngalinih deui taneuh adat kasepuhan. Tadina kanyataanana eta taneuh nu legana 16.000 hektar teh tah sabagian gede mangrupa lahan perkebunan milik perhutani gitu. Pikeun pangurus Kampung Naga tah hal pang pentingna dina wacana ngeunaan taneuh adat Kampung Naga nyaeta ayana kasadaran naha ti pihak pamarentah tah atawa masyarakat pikeun milu ngajaga jeung ngamumule tindak ilu biungna nurek ngarebut harta adat nu dipatuh patindihkeun jeung proyek pangwangunna. Pariwisata mangrupa praktek nu lahir tina kasang tukang ieu masalah. Nah, ku cara nu tangtu nepi ka masyarakat adat digambarkeun jadi hal anu ngahudang kapanasaran. Tah Kampung Naga dianggap mangrupa aset pariwisata budaya anu gede hargana. Gitu dari Ropea kenging Ma'arif tahun 2012. Tah nu salajengna barudak nu ka-10 aya Kampung Adat Kanekes Baduy nu ayana di Lebak Banten. Tah ieu aya foto atrapi gambar nu ngagambarkeun kaayaan Kampung Adat Kanekes nu pernahna di Lebak Banten nyata di Baduy teh nya barudak. Kampung Adat Kanekes mangrupa kelompok masyarakat adat suku Banten tah di wewengkon Kabupaten Lebak Banten nu ayana di Baduy. Masyarakatna kurang leuwih aya 26.000 urang. Urang Kanekes kaasup suku anu nutup diri di dunya saluareunana. Jadi ngasingkeun maneh. Talian ti kitu maranehna boga keyakinan teu meunang dipoto khususna masyarakat nu aya di wilayah Baduy jero.
Nah, istilah Baduy sabenerna mangrupa sesebutan ti jalma luar tanu dimimitian ku para panalungtik bangsa Walanda tanu nyaruakeun masyarakat Kanekes jeung suku Arab Badawi nu ngarupa masyarakat anu sok pindah-pindah patempatan atawa anu ngadeg. Kemungkinan sejen tah lantaran ayana walungan jeung ulu Baduy di alereun eta tempat sedengkeun tah masyarakatna leuwih milih urang Kanekes luyu jeung ngaran padumukan manehna. Nah, wilayah Kanekes sorangan tegasna aya di wewengkon suku Gunung Kendeng di Desa Kanekes, Kacamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Tah jarakna kurang leuwih 40 km ti kota Rangkas Belitung. Tilu desa utama Desa Kanekes nyata aya Cikeusik, Ciketawana, jeung Cibeo. Basa anu digunakeunana nyaeta basa Sunda. Tah pikeun komunikasi jeung jalma luarna tah maranehanana teh lancar ngagunakeun basa Indonesia. Nah, najan sabenerna teu kungsi meunangkeun pangaweruh ti sakola nyaeta pengetahuan. Tah urang Kanekes jero teu wawuh kana budaya nulis. Tah kulantaran kitu adat istiadat, kepercayaan atawa agama jeung sajarah karuhuna tah diturunkeun sacara lisan. Nah, di kampung adat jero mah urang Kanekes sorangan tara sakola sabab artikan formal patukang tonggong jeung adat istiadatna. Jadi si pendidikan teh bertolak belakang. Ditah manehanana teh menolak pamarentah pikeun ngadegkeun sakola di daerah manehanana tepikeun ka ayeuna. Tah ku hal eta urang Kanekes sorangan teu bisa maca jeung nulis tepikeun ka ayeuna teh gitu. Tah urang Kanekes mibanda hubungan sajarah jeung urang Sunda sacara tangtungan awak jeung basa nu digunakeun sarua jeung kalolobaan urang Sunda. Nah, nu ngabedakeun teh dina palebah kepercayaan jeung cara hirupna hungkul. Nah, urang Kanekes nutup diri tina pangaruh luar sarta tuhu ngajaga tradisi hirupna. Sedengkeun urang Sunda mah anu sajena leuwih narima kana pangaruh luar tak anu lolobana ngadem agama Islam sapertos kitu. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Mugia ilmu anu didugikeun sing tiasa aya mangpaatna sasieun sabeunjeureun. Hatur nuhun pisan barudak kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.